Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mu'allifu rahimahumullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihi amin. Tanbihun ari ieu eta hiji pepeling layu qalu ulah diucapkeun naon al-qudrat ilahi. Al-qudratu ari qudrat eta wasifatun perantara wala alatun jeung qudrat teh eta alat khilapan barina sulaya nyulayaan liman pikeun jalma qala anu ngandika sama annaha kana saestuna qudrat eta tetep bimanjilatil qalami nempat seperti tempatna pulpen lil katibi pikeun tukang nulis walillahi jeung eta tetep pikeun Allah al matalul a'la ari bersih tina misil al a'la nu mahaluhur wa zalilu jeung ari anu jadi dalilna ala thubutil qudrati kana tetepna sifat qudrat lahu ta'ala pikeun Allah ta'ala eta wujudul alami ayana alam wa tarkibuhu jeung ari nyusunkeunana dalil eta antakula yang ucap anjeun ucapan anjeun lawin tapat ila akhirih lawin tapat lamun mah narima nabi narima kaudaraan huti Allah naon al-qudratu sifat qudrat laka natangku kabuktian Allah eta azizan anu apes walau kana jeung lamun mah kabuktian Allah eta azizan anu apes lam yujad mangka moal aya naon saeun hiji perkara minal alami tina ieu alam wa adamu wujudi sayin sedengkeun ari eueuh ari henteu wujudna hiji perkara minal alami ti alam eta muhalul mustahil lima karena perkara ieu khalifuhu anu layaan naon perkara kana wujud lima karena perkara ieu khalifuhu anu layaan kana perkara naon al-hisu bukti wal iyanu tegasna ain bukti kana babatola jadi atuh batal naon ma perkara ada anu nerapkeun naon perkara ilaihi kana muhal wa huwa jeung ari ma'adza ilaih eta ittisafuhu ta'ala kasifatana Allah ta'ala bil adji ku sifat apes pasabatan jadi atuh tetep naon nakiduhu nakidana ajun wa huwa jeung ari nakid eta ittisafuhu ta'ala kasifatana Allah ta'ala bil qudrati ku qudrat wa idza sabata jeung di mana-mana tetep lahu pikeun Allah naon al qudratu qudrat istahala mangka mustahil alaihi ka Allah naon al azzu sikat azzu alladzi anu huwa ari ladzi eta didul qudrati lalawanan sifat qudrat baca
Nabi Idris mados pamana iblis dina nanyakeun na Allah kawasaeun ngasupkeun bumi kana liang jarum eta. Wa'lam jeung kudu terang anjeun ceuk aturan di mana-mana aya bahasa wa'lam eta teh kalebetkeun kana golongan mukhatab goer muayyan anu nganyatakeun dina ieu iklam teh bahwasanya ma ba'da iklam perkara nu rek dibahas, perkara nu rek dicaritakeun, perkara nu rek diuningakeun sabada iklam teh mangrupikeun perkara anu kacida pentingna. Kubukti ditakdir make lapat nuduhkeun kana mukhatab goer muayyan. Sabab mual pati-pati mukhatabna goer muayyan iwal kusabab pentingna da perkara anu penting mah biasana pengumuman teh diumumkeun secara keseluruhan teu secara khusus. Maka hilang sakali deui ieu teh kalebetkeun kana kalam mumaedahkeun kana mukhatab goer muayyan. Tak kudu aya perhatian sabada iklam kadenya. Kudu aya fokus gitu emutan urang tong galideur tong malaweung. Annahu kana saestuna kalakuan eta la taksira henteu aya tapak lil kudrati pikeun sifat kudrat bil mungkini dina perkara anu mungkin. Jadi ieu lafaz ti musannif rek nganyatakeun ka urang, memberikan pengetahuan ka urang bahwa sabenerna walaupun sifat kudrat Allah Ta'ala anu qadim tetap pada kenyataan nama sifat kudrat tersebut teu mere tapak kana perkara nu kageunaan ku eta sifat kudrat. Jadi taksir atuh gambaran sederhana mah taksir kieu model urang misalkeun gaduh pulpen, eta pulpen diteueulkeun digurakeun kana kertas, heuk dina eta kertas teh wujud tinta tina eta pulpen. Misalkeun ieu urang ieu pulpen heuk dititikeun kana kertas, wujud titik dina kertas berarti eta disebutna titik tersebut adalah taksirna tina pulpen, tapakna tina pulpen. Urang nyanak pulpen teras diguratkeun dina eta kertas wujud garis lah katingali aya garis tina tapak eta pulpen, maka ieu garis teh disebutna taksir, disebutna tapak tina eta pulpen, eta taksir teh model kitu. Tayeu kade kudrat Allah Ta'ala walaupun kasifatan kudrat Allah sifat qadim, tapi pada hakikatna kudrat Allah Ta'ala sama sekali kade teu mere tapak dina mungkinna. Jadi atuh lamun kitu mawujudna ieu alam teh lain tapak tina kudratna Allah, lain. Urang wujud ieu ayana urang lain tapak tina kudratna Allah, lain. Ayana sawarga oge Allah ngadamel sawarga lain tapak tina kudratna Allah, lain. Allah ngadamel neraka tapak tina kudratna Allah, lain.
wa'lam annahu la taqsira teu aya tapak lil qudrati fil mungkin sama sekali tapak pikeun kudrat walaupun kudrat tersebut sifatna qadim. Ke atunya naon anu nafakan ye alam bisa wujud di mana tapak naon tapak di mana ye alam bisa wujud kurang bisa hirup kurang dirijekian terus sebagian jalma di maut ke eta tapak damal saha eta tapak naon eta teh tapak kudrat lain oh lain wa inna ma takfiru pastina ari tapak mah eta lizatihi ta'ala kehendak Allah ta'ala. Jadi wujudna ieu alam teh tapak damalna Allah. Urang hirup tapak damalna Allah. Urang dimautkeun tapak damalna Allah. Urang dipaparing rizki tapak damalna Allah lain tapak kudratna Allah. Kitu penegasan di musannif di dieu nakdir ku bahasa iklam di dieu naon sabab seseueurna jalma kaliru seseueurna jalma ti soledad akidah tina salah maham ieu marukankeun ieu alam teh tapak tina kudrat Allah sanes ieu alamna tapak tidak Allah na anu kasifatan ku sifat kudrat lain tina kudrat. Maka kapayuna wal kudratu ari kudrat mah kade eta sababun pitaksiri dina napaka. Jadi kudrat mah hanya sakadar sabab unggul kana ayana napakan sementara hakikat nu mere tapak nama adalah murni zat Allah anu kasifatan ku eta sifat kudrat lain ku kudratna Allah oge lain kudat sinaran sifat kudratna Allah lain hiji we tapak damalna Allah lain tapak damal Allah bareng jeung kudratna Allah lain tapi estuning taksir tina zat Allah taala lain tina kudratna kudrat posisinya hanya sakadar sabab doang sabab unggul Faqala Ibnu Zikri rahimahumullahu ta'ala wal fi'lu lidzati bidisifati wal fi'lu ari pagawean jadi hakikatna terbuktina hiji pagawean teh eta lidzati bigendat bibisifati anu kasifatan sekali deui jadi wujudna pagawean wujudna damelan Allah eta teh kudat anu ngabogaan sifat kudat anu kasifatan lain ku sifat sakali lain ku sifat kudrat takahanapna perluna urang belajar akidah teh kieu cek musoni paman mangga sing saja lemah itakoda anu boga tekad boga prinsip boga pemahaman anna
annal kudrota saestuna kudrot eta tuksiru numereta papil mungkin dina mungkin binafsiha kudatiahna kudrot auhiya atawa kudrot ma'adzati sarta zat kumaha kaparo mangka na'udzubillahi min dzalik kupur eta jalma kaluar tina jadi derajat keimanan. Jadi lamun urang boga tekad dina hate bahwa urang teh ieu teh tapak tina kudrotna Allah atawa boga tekad urang teh tapak tina kudrotna Allah oge tapak tina zat Allah sami eta ge hukumna ceuk musannif di dieu Syekh Nahrawi meningakeun kafaro mangka kupur na'udzubillahi min dari ngaji mah eta teh moal kapanggih ya. Dari urang teu ngaos mah moal kapanggih urusan kitu teh. Jadi teu bisa ngontrol ieu jelema teh boga tekad kudrat Allah anu nyieun atawa henteu moal kapanggih. Naon sabab iktikad mah urusanna dina hate. Ari hate moal bisa dibenerkeun ku urang. Batur boga iktikad salah moal kanyahoan. Naon sabab ayana dina hate. Saat bisa benerkeun akidah urang sorangan teu bisa akidah dibenerkeun ku batur. Naon sabab akidah nyumput pil qalbi nyumput dina hate. Lamun akidah nyumput dina hate maka aya kesalahan iktikad moal kanyahoan salahna lamun teu ngaji jeung batur moal menerkeun ka urang maneh salah iktikad moalna da teu kanyahoan iktikadna kumaha. Maka ieu mah teu aya deui carana iwal kudu ngaji fardu ain hukumna supaya bisa ngontrol akidah urang eta inti. Jalma maca Quran salah makhraj salah sifat huruf bisa urang dibenerkeun. Balik maca Quran balik makhrajna teh bener. Salah ahkamil hurufna bisa dibenerkeun. Jalma salat praktek salat salah nalika sujud misalkan siramo sampean teh teu nikel sedangkeun anggota sujud nu wajib dina salat teh sampean teh siramona teh kedah nikel kedah bibatni patokan batni teh kieu. Ieu sampean dadakeun kieu tah. Tah ieu nu teu katingali ngaranna batni. Jadi nu katingali keneh mah ieu mah zahir. Maka otomatis dina ramo sampean teh lamun ramona kieu sujudna cek hitungan fikih terjadi sholatna. Naon sabab lain sujud ieu mah. Ramo ieu mah otomatis ramona teh kedah rada kieu. Sabab batni mah perkara anu teu katingali. Ari kieu mah tuh katingali tah mulai tuntung ieu mah lamun dina sampean misalkeun sujudna kieu. Dia anu sehat ya. Lain cerita lamun sukuna heuras, ramona heuras, lain cerita anu sepuh misalkeun. Lamun sehat kene mah lamun kieu tah sujud teh siramo sampean teh ieu teh hitungan hukum fikih mah teu jadi salatna naon sabab teu sumpon syarat dina anggota sujud. Da sujud mah kedah aya sebagian batil asobe rizli. Jadi kedah kieu. Lamun jalma ngalaksanakeun kitu salah kurang bisa dibenerkeun. Naon? Kan eta katingali. Jadi soal akidah. Bisa teu benerkeun. Siapa akidah sih bener, teu bisa. Jadi urusan akidah mah urang sorangan nu bisa menerkeun kunaon menerkeunana ku ilmu. Keur ngontrol
bener cari akidah urang teh kontrol ku ilmu da urusan akidah mah teu bisa dikontrol ku batin. Urang teh apal jalma teh ieu teh nekadkeun bahwa ieu alam teh tapak tina kudrat Allah. Boroting batur bojo urang ge teu apal nah bojo urang teh nekadkeun ieu dirina hirup dirina wujud teh tapak tina kudrat Allah atau tapak tina kudrat Allah berikut jendat Allahna teu apal. Budak urang boga itikad saperti itu apa? Moal apa? Dan apal nasoteh ku ngaji ku belajar eta pentingna pendidikan agama teh ya. Sanes hartos pendidikan sanes teu penting sami ngan agama mah pendidikan agama mah keur masa depan. Nah, pendidikan agama mah keur masa depan maksudna keur kahirupan sabada mau eta karasana teh kauntungan kamanfaatna teh. Da keur dunya teu bisa dimanfaatkeun ilmu agama mah. Teu bisa dijual, teu bisa. Urang ngaji yang dipuluhan teu bisa. Bahkan derajatna dina sababaraha hadis jalma nu wani ngajual agama, wani ngajual ilmu diduitkeun tempatna teh dina neraka eta nuduhkeun ilmu agama teu kenging dipake bisnis teu kenging. Mata kana saeutik masantren teh wijasahan masalah teu bisa dipake ngalamar gawe eta masalah. Jadi orang-orang tertentu eta ku Allah dipaparingan taufik, ku Allah dipaparingan hidayah anu istimewa lamun jalma kersa belajar ilmu agama. Sabab bisa diduitkeun masalah teh sedangkan urang di dunia butuh duit. Itu eta masalahna. Belajar kade dipauli. Sabab ari jalma geus kufur mah nauzubillahi min dzalik geus teu bisa dihukum. Geus teu bisa dihukum. Ku nabi moal bisa kasapaatan moal. Sabab sapaat nabi khusus sebatas paling nu bisa disapaatan ku nabi teh lamun umat mukmin keneh ngalaksanakeun dosa sakumaha gedena aya kemungkinan bisa disapaatan ku Kanjeng Nabi. Tapi lamun geus kufur mah nauzubillahi min dzalik moal bisa ditahlilan urang kurebuan bacaan susuratan di moal nepi ari geus kafir manaon sabab jalma kafir mah ibarat lamun di alam dunia mah geus teu aktif. Urang boga handphone pulsana 500.000 handphone alus urang rek nelpon ka babaturan handphone ge bagus nu harga 2 juta bae menang ngirim dia teh jadi soalnya tapi teu aktif teu diaktifkeun cik bisa urang dihubungi ku HP nu mahal pulsa loba 1 juta urang teh pulsa teh da tukang pulsa ngahubungi ka nomor tersebut anu eta nomor teh geus teu aktif bisa moal paling anu nyarekan ku awewe nomor Anda nomor yang Anda hubungi tidak aktif atau berada di luar jangkauan gitu. Tapi Rasul oge lamun nyapaatan ka jalma kafir mah mental. Urang ngadoakeun ka jalma kafir. Nauzubillahi min dzalik umpama sebagian keluarga urang maot nasuul khotimah imanna tinggalin di alam dunia heuk ditahlilan nepi ka beak biaya ratusan juta bahkan ku para ulama anu ngadoakeunana oge angger moal tapi teu aktif masalahna teu bisa dihubungi. Di dalam aktif sanajan urang korek SMS bisa itu aktif mah urang teu boga pulsa ya saya teu pulsa atau teu boga pulsa ya oh enak
kita hubungi aya tulisan. Urang boga pulsa 1000 bisa, telepon bisa, SMS, naon aktif nu dihubungi. Dina hati sok sanaos urang umpama rumasa lomokot nu jadi dosa. Can bisa tobat secara bener urang gaduh sepuh, tos teu aya, tos tilar dunia, tos aya di alam barzah. Urang da rumasa loma dosa heuk urang macakeun bacaan Fatihah. Diikrarkeun ganjaran supaya dipaparikeun ka sepuh urang mutos teu aya pasti nepi eta. Sanajan urang ieu pulsana teh kurang bagus tapi tah pas kitu gambaran mata akidah mah kade akidah teu tiasa nganalkeun ajengan di akidah mah. Sabab ajengan mau bisa bener teu dina akidah moal tapi urangna kudu bisa kudu ngerti setekan nyawa rek mau bener gimana caranya. Wal iyadu ari menta panyalindungan billahi ta'ala wa min dalika jeung eta tetep wa min dalika jeung tina itu nu ditutur tegesna kudrat teu bisa mere tapak kana perkara anu kakeunaan ku eta kudrat maka tak lama nyaho anjeun naon tahrimu qaulil amati haramna ucapan jalma awam. Kumaha ucapanna al qudratu ari kudrat eta tata sorroku anu molahkeun li ihamihi karena mere sangka salahna mere salirukna eta omongan saben kieu kanyahoan kamu urang geus apal oh kanyahoan bahwa ucapan jalma awam itu mesti baheula jadi noyak kiwali unggul ucapan kitu teh. Jadi kan sabab ieu kitab teh hasil karyana teh sekitar tahun 200 tahun 1235 Hijriah ieu kitab teh. Ayeuna sabaraha Hijriah tos 1440 berarti ieu kitab teh umurna teh sekitar 205 tahun. Jadi geus aya omongan jalma awam kitu teh. Bade kumaha? Bade mah ieu. Alhamdulillah ku kudrat sinar iradahna Allah urang tiasa kumpul di ieu tempat berarti kudrat atuh boga gawe kitu mah. Jadi omongan itu 205 tahun baheula ge geus aya. Nah, tegeng nyarios kitu. Eta teh cariosan ceuk di dieu mah ceuk Syekh Narawi haram. Naon haramna? Mere iham, mere sangka salah kabatur bisiku awam kadengena engke dipaham oh berarti urang teh meunang nyieun kudrat kumpul di ieu tempat teh berarti urang teh tiasa kumpul di ieu tempat teh pagawean tina kudratna Allah tah bisi disangka kitu saking bahayana urusan akidah ngomong anu paur disangka salah oge di hukuman haram. Nganu osok nyarios kitu keun bae beureut batur kitu nya sabab geus 235 200 tahun kapangker ge aya jalma nu nyarita kitu matakan ku musannif disebutkeun qaul ammati kanyahoan haramna ucapan jalma awam. Awam iraha? Awam 200 tahun ka tukang. Saya omongan gitu teh gitu. Jadi meureun ngarujuk kadinya eta teh gitu. Anu cek musannif di dieu mah haramnya yos kitu teh. Naon sabab
liihamihi saking ku paur-paurna dina urusan akidah mah sakadar urang mere sangka kitu soge geus dihukuman haramna. Ada orang ngomongkeun lain dina maqal kalim Quran teh hawadis haram eta teh. Walaupun pada kenyataan memang Quran terdiri tina lafaz, terdiri tina surat, sedangkan kalamullah mah pan laisa biharfin wala sengan ari ngomong mah teu kengi nyebutkeun Quran hawadis teu kengi. Tah kitu sabab ku nyebutkeun Quran hawadis engke mere sangka ka jalma awam bahwa sifat kalam Allah teh hawadis, sedangkan sifat kalam Allah adalah qadim. Eta bisi aya sangkaan eta lebih kan ditutupan teu meunang diomongkeun Quran teh hanya Quran teh makhluk teu meunang diomongkeun kitu. Sabab bisi disangka engke teh Quran teh sifat kalam teh ceuk awam mah da Quran jeung sifat kalam teh ceuk awam mah sarua padahal mah beda. Quran sifat kalam ngan antara Quran jeung sifat kalam akur dina pada madulna. Jadi kieu lamun teh mah urang manggihan dina Quran aqimu salat kudu ngadegkeun anjeun salat heuk urang dibukakeun hijab tiasa nguping kana sifat kalam Allah nu lain salat lain sarua teh mana teh kitu maksudna akur teh. Jadi antara Quran jeung sifat kalam teh akur dina madulna akur dina sina walaupun Quran mah dalna nuduhkeunana bitibaril lafzi maka Quran mah disebatkeun lafaz atau sifat kalam Allah nu katutupan ku lafaz. Ari kalamullah mah sifat kalam Allah mah lain lafaz lain suara. Itu model nu katampa ku Nabiullah Musa alaihi salam lain suara. Dari suara mangeureun tina renghapan. Lamun renghapan mah da Allah mah eueuh renghapan ka Allah henteu ngamok henteu kikituan maka moal aya sorak. Jeung lain lapan sifat kalam naon sabab aya lapan mah kudu kaluar dina makharijul huruf, sedangkeun Allah mah henteu aya tikoroan, henteu aya letahan, henteu aya huntuan, sedangkan mahraj eta halal, lisan, syafatain, terus hubungan jeung masalah huntu. Engke lamun urang nyebutkeun sifat kalam eta teh sora, sifat kalam eta teh hawadis tanpa disadari nyangka ka pangeran aya huntuan, nyangka ka Allah aya ikoroan, nyangka ka Allah aya letan, sedangkan kan jelas Allah mah bersih dina sifat-sifat makhluk, maka teu aya sama sekali sifat-sifat hawadis eunteu dina sifat kalam. Eta contoh. Umat urang geus biasa ganti we atuh ganti bahasana nya. Umat geus ya pitulung Allah we ulah dibahasakeun ku kudrat jeung iradah. Ku inayah Allah, alhamdulillah ku inayah Allah dengan naon kitu mah. Sebab inayah mah lain sifat, tapi lazim dina sifat. Ari kudrat jeung iradah mah eta mah jelas sifat makni gitu. Jadi bahasa kudrat sinareng iradah kuda dilempeng. Kecuali lamun sok sanajan rancu kadengena eta bahasa ngan urang teu ngibadina haram kieu bahasana. Lamun katampi ku di Seuna mangsa kapungkur di Karawangnya. Jadi alhamdulillah urang tiasa kumpul atas zat Allah nu kasifatan ku sifat kudrat. Kan banyak tanggung sing ngadenge kitu mah. Alhamdulillah urang tiasa kumpul atau kuzat Allah anu kasifatan ku sifat kudrat urang tiasa kempel di tempat tah eta mah meunang asa teu ngareunah eta dengena. Asa teu ngareunah gitu. Inayah
langsung karena sifat kudrat jeung iroda sabab cek dieu lain cek kuring kade kuring mah sakadar nganepikeun wungkul yen tahrimu qaulil amati al qudratu tatasarrafu elatna liihamihi karena omongan tersebut teh mere sangka salah engke bisi disangka kudrat nu boga pada wean padahal mah zat Allah nu kasifatan ku sifat kudrat nu boga kabaga bisa setik beda urusan akidah mah gitu urusan akidah mah saeutik bisa jadi nauzubillah min dzalik berarti jadi keimanan balik deui kana kakufuran. Anna kana sayyiduna kudrat eta allati anu tatasarrafu bi nafsiha antos tadi li anna kana sana kudrat ma eta sababun bi tasarrufi dina tasarruf. Jadi rada anak ieu teh kade jadi haram sok teh jalma nu kalepasan ngomong haram sok teh keur jalma nu kalepasan ngomong teh jeung hate kumaha jeung hatena nekat kitu aya haram ngomongkeun kawas tadi lamun omonganna pukul hatena teu nekatkeun saperti kitu kumaha lamun omongan jeung hate bareng nekatkeun saperti nu teu ngarti mah mungkin wae omongan teh sarua jeung hate bae bahayana teh. Jadi keur jalma ngarti dina urusan akidah ngaji dina urusan heuh kalepasan ngomong kudrat sinareng irodana Allah urang tiasa kumpul di tempat kalepasan ngomong eta mah pangkatna haram sabab yakin jalma nu ngarti urusan akidah mah moal nekatkeun dina hate kudrat nu boga gawe tapi zat Allah nu boga gawe mah keur jalma anu ngarti ngan ieu resikona kumaha lamun anu ngomong kitu teh jalma anu teu ngarti dina masalah akidah aya tuh mata cek musonif dikuatan di wa mahalu hurmati hadal qauli jeung hukum haram ieu ucapan teh malam yaksid dina salagi tengah maksud si jalma isnadal fi'li kana ngaisnadkeun pagawean laha kana kudrat wa ila jeung alam teu isnad dina harti hakikatna nekatkeun saperti kitu payak puru mangka harus jadi tempat haramna eta omongan nu tadi teh lamun teu ngamaksud yen rek nyieun isnad majaz akli jadi nyebutkeun al-qudratna Allah teh ngamaksudna mah isnad kana sabab ari hakikatna anu ngumpulkeun urang mah dat Allahna lain sifat kudratna ngan eta mah urang teh ngaisnadkeun kana isnad majaz akli eta mah haram kumaha lamun bareng jeung hakikatna boga itikad lain sabab lain isnad kana sabab memang hakikatna sabab dina hati kudrat anu boga gawe wa illa lamun henteu inlam yaksid berarti ya sidu ngamaksud jalma teh ngaisnadkeun kitu secara hakikat akliyah maka fayaqulu kufur Allahumma inna alalha muga Allah nulungan ka urang sadaya aya dina al-Fatihah. Alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas
mustaqim shiratal ladzina mudah-mudahan gitu geus kurang diomongkeun sok ngomong sapertos gitu sing dihampura ku Allah nya sing dihampura sing dilaksanakan ku Syekh Nawawi didoakan kieu teh insyaallah doa kali dijabah Allahumma inna alal haqqi itu doa kuring doa Syekh Nawawi itu ya hari kuring masalah artinya lain ajengan lain ustad tanbihun ari hiji dielingan deui pangeling-eling layu qalu ulah diucapkeun naon al qudratu ari qudrat eta wasiqatun perantara wala alatun jeung ulah diomongkeun qudrat teh alat kade ulah ngomongkeun qudrat teh wasiqah. Alhamdulillah kuwasitohna kudrat Allah hari wasitohna jika ka makhluk dari alat mah jarang aya ngan wasitoh masuk minang ku perantaraan kudrat Allah urang biasa kumpul eta teh teu kenging layu qalu al qudratu wa sifatun wala khilafan beda liman kajal makola anu ngandika zaman annaha kana saistuna kudrat eta bimanjilatil qalami nempat dina tempat kolam lil katibi pikeun tukang nulis walillahi al masalul a'la walaupun aya sebagian di antawis akidah anu boga anggapan bahwa ayana kudrat saperti pulpen keur anu nulis itu nah Allah mah luhur tina misil hana sok aya jalma nyaritakeun dina masalah sifat-sifat Allah ku contoh eta mah tujuanana keur memudahkeun pemahaman keur nyontohan jadi sarua nyaritakeun akidah hese gitu nyaritakeun kuda tapi ku gambar kuda hese kuda teh nu kumaha ditunjukkeun urang teh ka budak tah ieu kuda beda apa gambar kuda jeung kuda dak dina nyaritakeun akidah sok aya sebagian anu ngisi saperti anu teu masalah keur nyaritakeun mah naon sabab maksudna keur memudahkeun pemahaman memakai pendekatan secara filsafat teu masalah keur nerangkeun mah da maksud tujuan ngarti gitu. Dan sekanyawan eta mah urang nya kauningan kena al-munazzahatu tegesna bersih anil musyabbihati tina ngakuran li sifatil hawadisi pikeun pirang-pirang sifat hawadis wa zalilu jeung ari anu jadi dalilna ala subutil kudrati lahu ta'ala kana tetepna kudrat pikeun Allah ta'ala eta wujudul alami ayana alam jadi urang kudu paham definisi dalil dan ari dalil mah sakadar perkara anu nganteurkeun kana pemahaman urang pahamna terhadap perkara tersebut dalil lain bagian tina perkara tersebut dan ari dalil mah fakta luar tina hukum dalil mah lain juju hukum lain awas
ari hukum mah cukup nisbat antara mahkum alaih jeung mahkum B, antara mencek istilah mantek ya, antara maudhu jeung mahmul, lamun cek istilah ulama ahli bilagama antara musnad jeung musnad ilaih didinya aya isnad tah hukum mah gitu. Nah sok aya dalil mah fakta luar dina hukum. Tah di dieu ge sarua nu jadi dalil kana Allah kasifatan ku sifat kudrat wujudul alam, maka posisi ayana ieu alam mah hanya sakadar keur nganterkeun pemahaman urang bahwa Allah teh nya kasifatan ku sifat kudrat. Wujudna ieu alam hanya sakadar bahan ke akal mikirkeun hingga akal tepi kana keyakinan bahwa nya pangeran nu diibadahan teh kasifatan ku sifat kudrat, walaupun wujudna ieu alam lain bagian tina kudratna Allah dina hati, lain bagian tina hukum tetepna subutna kudrat terhadap Allah dina hati kumaha. Kek lamun dikira-kirakeun alam ieu eueuh na Allah kasifatan ku sifat kudrat tetep bae Allah mah kasifatan ku sifat kudrat, walaupun alam ieu teu wujudna ieu alam hanya sakadar keur netepkeun ceuk akal ngarti bahwa Allah teh kasifatan ku sifat kudrat. Anapun dikira-kirakeun ieu alam eueuh berarti dalil ngan ku eueuhna dalil teu nerapkeun kana eueuhna madlul, ku eueuhna ieu alam teu nerapkeun kana Allah teu kasifatan ku sifat kudrat. Anggar we Allah mah kasifatan ku sifat kudrat, walaupun dikira-kirakeun ieu alam teh eueuh maka dalil mah cek tadi hanya sakadar fakta luar keur netepkeun hukum subutul kudrat lillah. Coba ya jalma nya, coba ya usul dikuring balang saja beda maklumnya sin kuring berkapungkur ngaos teh nya harus biniwan terus dewasa jadi ngaos teh keluar sekolah kuring mah keluar sekolah STM sekolah di depan nyambung STM ke pesantren nyambung bari teh anggeus sekolah lagi da horeamnya orang kudu mikir kudu ngelas hoream itu nah pesantren kan si kuring balang itu kita sampai harus dengan pesantren teh itu bila tapi geningan jika bisa dirinya macam ngaji Quran bisa ngan sing kurima baheula torikoh nu dipake teh sok ngajajal gitu. Sok anu jajaken perjalanan teh. Jadi mun ngadenge jelema bisa ganti lewo saha ieu jaburna gitu santri rijal dongkap kuring diwawa ngobrol sharing gitu. Bari kalap ilmu di datang ke keresek itu fungsi masalahnya di keresek mah gitu saya rijal mah cegerna di keresek dina ilmu diwauhan sering debat gitu sok minang debat sok tapi kayaknya gak bawa sifat debat goreng dalam debatnya gitu jadi debatnya maksudnya terhidarul hak aya jama kabijakeun ahli akidah di papa itu di daerah Salopak apa Salopak masih gitu jago cina kidana sebenarnya nanya jika kira-kira lamun ieu alam eueuh nah Allah tetap aya sia kemana we ngomong enggak berarti teu ngarti akidah teu ngarti itu mah sabab seolah-olah wujudna ieu alam teh nu ngawujudkeun kana wujudna Allah enggak lamun dikira-kirakeun ieu alam eueuh berarti Allah ge eueuh dalam mengerti karena dalil mah hanya sekadar fakta luar doang, fakta luar ke urang mukhotob makhluk nganyahokeun Allah. Anapun Allah mah terlepas tina masalah ieu alam. Dina hati ieu alam rek aya ieu alam rek eueuh tetep Allah aya, tetep Allah kasifatan ku sifat kidam, tetep Allah kasifatan ku sifat baqo, tetep Allah mukhalafah lil hawadis, tetep Allah qiyamu binafsi, tetep Allah wahdan, tetep Allah kudrat walaupun alam ieu ngan masalahna eueuh nu nganyahokeun ayana Allah nah da urang mah eueuh. Malah nyahoan Allah aya
teh dijieun ku Allah. Moal aya nu kuningan Allah teh kidam da urangna eueuh. Moal aya nu apaleun Allah teh moal apa da urangna ge ulah dikira-kirakeun umpamana Allah teu nyieun jelema teu nyieun makhluk nyalira we Allah. Teu nyieun nur Kanjeng Nabi, teu nyieun sawarga, teu nyieun neraka, teu nyieun alam dunia, teu nyieun alam akhirat nyalira we Allah. Tetep sanajan dikira-kirakeun Allah nyalira teu nyieun alam, tetep Allah mah wujud, tetep Allah mah kidam, tetep Allah mah bakokna. Dan ayana alam hanya sakadar dalil anu nganyatakeun kana ayana Allah. Tah ieu ge sami wujudna ieu alam teh hanya sakadar dalil anu mere nyaho ka urang bahwa Allah teh kasifatan ku sifat kudrat. Atos teh geus balik dating jeung masih dieu nya jadi pada intina gitu we tinggal yang dirinya baca we sawihan dikadinya bibarkah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun riyahi taiji angeling yaku qalu ulah diucap naon al-qudratu qudrat eta wasiqatun perantah wala alatun jeung lain elapan bari nulayaan liman pikeun jalma anu ngucap saha anna saestuna eta bimanjilatil qalami nempatina sapempatna pulpen lil katibi pikeun juru tulis walillahi jeung eta tetep pikeun al-masalul a'la ari bersih tina contoh wadzalilu jeung ari anu jadi dalilna ala subutil qudrati kana tetepna sifat qudrat lahu ta'ala ka Allah ta'ala eta wujudul alami ayana alam sagitunya. Matur nuwun ka pangresa Bapak Penamas paling kersa monitoring ieu. Mudah-mudahan dorong buah disadayana anjeunna sing dipanjangkeun yuswa Allah taala sing dipaparingan kesehatan jasmani maupun rohanina oke sing kagem perhatosanana kana perkembangan agama di Dharma khususna bagi secara struktural kemajuan kemunduran agama ya kudu dimonitoring ku Penama secara struktural kenegaraan. Mudah-mudahan barokat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo malam Selasa payung bagian kitab Hakul Qorib maka ka bilih aya lagi kana karena di bahasa waktu 5 lagi ke 10 gitu.